sekadar Pasku antara tiga akan membacakan gantaran tentang jujur. Ibu guru bahasa Sunda nu dipik kahormat ku simkuring rerencangan sadaya nu dipik cinta ku simkuring. Langkung ti payun urang sanggakeun ka Gusti Allah anu parantos masihan rahmat sareng hidayahna. Rerencangan sadaya simkuring nginepkeun ti payun ieu bade ngadugikeun diantara anu judulna jujur jujur. Rerencangan sadaya aya nu terang teu jujur teh nu kumaha. Jujur teh saparantos kieu misalkan furqon teh tadi teh teu salat subuh teras ditaros ku abi. Furqon tadi salat subuh teu ngawaler henteu tah eta teh tos kalebutan jujur urang sadayana penting urang sadayana salaku umat Islam kudu jujur pisan kanu jadi kolot. Lain ieu mah aya istilah Uniko. Naon ari Uniko teh barudak tah nu kitu teh salah keur masalah teh jujur dosa deui. Tah eta anu namina paket tambah paket abus neraka rencangan sadaya hoyong alim abus neraka. Tah kituna rencangan sadayana hayu urang sasarengan niatan ti dinten ieu urang sadayana bade jujur ka ngaoskeun basmalah sasarengan bismillahirrahmanirrahim. Rerencangan sadayana mung sekian diantara anu tiasa ku simkuring didugikeun hampura bilih aya kalepatan dina kecap jeung kalimat da disungkuring oge sami kene manusia da manusia mah moal aya sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu